Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kasubri para wargi urang bersyukur ka Allah subhanahu wa ta'ala urang aya dina sehat oge panjang yuswa oge anu mudah-mudahan atuh ka para baraya urang anu aya di rumah sakit atau napi katarajang tadamal didoakeun ku bangsa para kanca tereng-rengan radio SMSY sing enggal damang bae atuh anu sehat sing ati-ati barang dahar utawi damah para murang kali lohnya sing hati-hati seueur pisan barang-barang anu palsu dihalalkeun anu halal dipalsukeun tah rupa-rupa ding kajadian nya semangat atuh ayeuna man baris neruskeun hanca carita anu buntu laku dina malam Sabtu kualatan waktu nyatana dina lajengan carita Jawa Tigu Hamaun anu ayeuna baris dibandungan ku para baraya bagian anu ke-88 sagumah anu parantos di paluruh naskah ieu carita dina bagian anu ke-87 malam Sabtu geus kaliwat pedaran mangde di kebagat kuanci dina mangsa medarkeun kaayaan alam beurang di Cibendi khususna atuh kasih gagak bodas murkan atuh curapati nuju ngayakeun babadabian reka perdaya reka akal daya lantik pikeun macikeuh atawa nipu den purwataya kumaha atuh para pemirsa lajenganana ieu carita nya langkung paos namah mangga urang bisa-bisa Bandungan ku sadeana kadehilap janela poho pantol ali kunci oge ku ka para baraya anu aya di sisi ajuran kedunya atanapi dina lonjoran taneuh sing atos-atos ieu usun hujan teh ayeuna mah teu patos tiasa diprediksi atau disangka-sangka disangka kumang maka mari teh halodo beuti cenah pek teger deui hujan sing hati-hati we nya atau dulu umang rupi perhatosanana tabis mangde dinya ka para baraya mangga urang puseukeun perhatian urang kana ieu carita anu malam Sabtu katunggal mangsa alam kitu teh aya anu ngariung di hiji imah horeng sidana horeng murkana anu ngagedeg kaluar di kademangan terus tepung jeung Wirapati katut si gagak bodas malah pok atuh murkana kitu kieu dijawab ku Wirapati beres ya begitu maju ya urang tempungan di Demang teh tapi kumaha mun aya nu apaleun kana beungeut akang ieu meureun matak bolai Wirapati ngerasa hariwang kawan tu loba bisa ngusuhna di Cibendi kitu deui si gagak bodas ngerasa hariwang deui bisi den Purwa apaleun ka manehna sabab bareto kung si gelut ngadenge kekecapan Wirapati kitu pok murkana harita ieu Kang yok we ngaran kudu ganti oge lamun bisa mah beungeut teh dirobah heula kumaha we carana mah pokona asa aman jeung lancar rek ngaku naon wae ngaran mah da loba jeung da diukur sakalieun ieu tah itu Kang cek murkana ngarek saran dadaku nama sangkan Wirapati jeung gagak bodas ngaku ngaran anu palsu duanana satudueun memang kitu jalan anu hade mah tapi edas perkara beungeut anu hese dirobah teh atuh sararea pating harulang sabot ngahulang kitu pok si gagak bodas sarita iya euy apa dikeun nyambutkeun banget asli kaya di jalan iwati make kedok ngantau tuwe kudu kedok anu ipis jeung kacida alusna eta kedok memang saya tapi dewek kudu balik heula ka Gunung Sambung cek si gagak bodas sang desa dalila
manehna ras inget kena kedok nu guruna. Tah geuningan aya Kang, keun bae rada lat nu isan mah. Da ngajalankeun hukuman ka si Urosada mah dina keneh. Mending oge cokot heula we ka ditu kedok teh atuh. Cek Murkana bungaheun lantaran aya jalan ongka cida amanah. Nya akhirna sararea satuju deuk ngadaguan tepikeun ka hasil menangkeun eta kedok. Putusanana Gagak Bodas rek nyelang balik heula ka Gunung Sabung we ngokot kedok. Nu tangtu ngabutuhkeun waktu sapoe bulak-balik. Paling gancang ge pas sore isukan bisa balik deui ka dinya. Saterusna si Gagak Bodas indit we sorangan. Ari Murkana jeung Wirapati nungguan di dinya. Hatena ngerasa tentrem ayeuna mah. Cunduk waktu ninggang mangsa. Mata poe harita geus tunggang gunung. Tonggere treang di sarada langit rada hareungheum. Mega Bodas ngayan di jomantara. Malahan mah mata poe oge katutupan sabeula. Atuh cahayana teu pati bengras. Dina kaayaan kitu di sisi lemur ayan leumpang tiluan muruk ka jero kota bangun anu kines nakaranan. Horeng anu tiluan teh Murkana jeung balagna nu geus hasil nyadiakeun sagala rupa kaperluan. Wirapati jeung Gagak Bodas geus marake kedok ipis pangerepan Jiruyung. Rupana beda jeung beungeut nu asli. Katempena eueuh kasep jeung limit deui. Mangsa nyerek hangpe karasa. Memeh wanci magrib tiluan geus tepi ka bumi ngademang. Atuh sarea ngarasa bungah. Sabada dibagiakeun terus buktek dari ngariung gitu. Ditepas, pok Murkana ngitian ngomong bari jengeuteup ka Den Purwa. Kang, ta ieu ramona Nyi Rati jenenganana sarya pada melanana dagang kalapa di pasar. Unggad poe teh pasar sok aya we anu mawi di ngaranan sarya. Bupi ieu anu saurang deui pamanna Nyi Rati wawakil ibuna. Jenenganna teh jatya pada melanana tukang ngalacai dinu hajat. Unggal aya nu hajat pasti we aya. Tah kitu Kang, mangga nyanggakeun. Kitu ceuk Murkana bari jeung nunduk ka Wirapati ku jempol. Nya kitu deui ka si Gagak Bodas. Wirapati disebut sarya, Gagak Bodas disebut jatya. Atuh Den Purwa gumujeng bangun gumbira pisan. Nuhun, nepangkeun kuring Purwa. Ramana nalajaya anu kantos ditulungan ku salira. Den Purwa ingut. Soca netep ka Wirapati. Sabang sunga oge-oge. Ngaduge buhun. Ya jeung kumaha? Cik Wirapati jantung ratu, hate deg-degan. Sok sieun apalin kana sorana Den Purwa kana sora manehna. Kieu. Urang gancengkeun bayinya. Urang buru kana pokokna supaya tolbating catur anu kapiceun. Ingat. Perkara Nyi Rati jeung pun anak. Sagala rupa geus kanyahoan ku Akang dumasar kana katerangan-katerangan ti pun adiknya kana Murkana. Ta ayeuna Akang teh rek mutuskeun yen barudak teh urang satujuan lah. Pikeun nyegah kajadian-kajadian nu bakal tumiba ari sabab Akang oge ngarasa reuwas ieu teh. Ku ayana beja ti Murkana yen Nyi Rati kungsi robah ingetan. Akibat tina kaleunitan pun anak. Tah kulantaran kitu geus lah urang sakalian resmikeun ngan mameh ngajalankeun eta acara leuwih ti heula urang nyaksian ngahukuman si Urosada. Nu geus yakin boga dosa. Niat jahat jeung hianat ka kaula jeung ka kulawarga kaula ngajalankeun eta hukuman. Poe Ahad pageto pas-pasan nama tah kitu we dan sadagang teh. Kumaha sapu kamu kitu? Saur Den Purwa bari jengeuteup ka Wirapati nu unggut-unggutan. Paroman teh robahna da puguh dihalangan ku kedok. Ngan edas hate mah ajo-ajolan bakat ku bunga. Lamun teu inget keur nyamar mah hayang surak ajaran-ajaragan bakat ku atuh.
Ngadeng pananya ti Raden Purwakok Wirapati teuh. Nuhun pisan kan. Abi-abi ngawe anu aya unjuk sumangga sajang ngiringan. Ngaku mawantun ngarangkungan kana pangaresa. Jawabna Wirapati tegas teleba aturan itu jeung ieu manehna mah satuju we. Non. Kitu we ayeuna mah. Tos teu aya masalah deui kantun ngajalankeun ngumpul. Tah ayeuna mah mangga atuh urang heureuh heula ulah waka mulih ka bumi. Satungtung ieu rencana acan rense. Akang teh rek ngatur-ngatur pilampaheun poe Ahad nah hadia nyaatana dina raraga ngahukuman si Wirosada. Pek, ulah sidisin. Cek Den Purwa. Someah pisan narima calon besan teh. Estuning matak bunga jeung bagja. Atuh puguh Wirapati jeung gagap bodas meuli bungangang hatena. Sabab sakabeh rancana lumangsung kalawan lancar. Leuwih hade batan anu dicipta-cipta bisa memehna. Nya anu saterusna mah Wirapati jeung gagap bodas katutmurkana. Dipernahkeun di hiji kamar anu lengkep paparabotanana. Teu aya nu kakurangan. Atuh puguh we matak betah jeung tumanina. Tiis hate gede harapan asa rek hasil sakabeh rancana. Kalawan ti karasa jangkrik kisrean di sarada patembalan jeung baturna mapaesan kaayaan alam anu geus repreupan. Bekelila reup peuting we. Atuh peuting eta pinuh ku rasa kagembiraan kitu ge pikeun balad murgana. Tapi beda deui pikeun Kancanawati bener-bener mangrupa hiji siksaan batin. Sabab asa teu dihargaan ku salaki. Kancanawati atuh boga rasa asa teu dihargaan ku salaki. Asa teu diparere pamadeganana. Estu disapirakeun pisan. Kasedih Kancanawati karasa oge ku Wirosada jeung kulawargana muka cidak matak sedihna. Sabab eta kajadian bener-bener luar kebiasaan. Asa aneh jeung teu mata kaharti kupikir kahontak wakal we. Malahan mah lain kulawarga Wirosada wungkul anu teu pati percaya teh. Dalah balarea oge loba anu ngomongkeun ngeunaan putusan Demang anu teu aya dadasar pisan. Kasubri para wargi, ayeuna urang tunda perhatian urang kana kaayaan kulawarga Demang. Dandeun sakedeung ayeuna urang pusirkeun perhatian urang ka jero tahanan nyatana ka Wirosada teh. Kocapkeun di kamar tahanan. Harita teh Wirosada ngajajan tu bari jeung ngangkep tuur. Ngahuhuleng mikiran nasib anu keur karandapan jeung nasib anu bakal datang. Kabeh surem matak leutik kana hate. Mun lain sig ninggan di ka Wirosada mah mata kapaehan bakat kubing. Namun sabab Wirosada teh geus ngabdi kalawan ikhlas kalancik. Nyatana Raden Purwa. Kari-kari ayeuna aya kajadian kieu atuh puguh we matak menggaskeun pangharapan. Matak nyeri kana ati parandene kitu. Wirosada mah pikiranna jauh. Bisa nyawangkan anggang sarta boga perhitungan sejen. Najan heueuh ge keur nalangsa masih keneh bisa ngalenyepan eta kajadian. Allah Robbi Gusti nu Agung, mun dipikir saliwat maten teuing teuing Kang Purwa kaawakin. Bet kawas ka jalma saliwat we. Kala percaya kana teu pati gaul. Aing teu babarengan jeung manehna leuwih ti 20 tahun tapi naon sababna make teu dipercaya. Ari Kang Murkana anu babarengan sewaktu-waktu beti percaya sapinuhna dipikeun kawani ngorbankeun aing. Da ceuk hate sombong mah aing teh gede jasa ka manehna. Tapi menika teu dipikir pisan. Nah naon anu jadi sababiahna itu tangtu ayeuna teu beres ye.
pasti Kang Murkana menjadi ulun-ulun pangacona. Kitu cek pikiran Wirosada harita. Manehna curiga kalancikna anu memang sifat nagis beda tibarito kene oge. Pamadeganana salilana papaling pangjung patoja-nya teu sahate jeung teu sapikiran. Ret Wirosada ngarelet kana panto tembong aya kunci gembok magantung segede peureut. Tetela manehna teh dianggap jalma jahat anu pangjahat-jahatna nu lain hampuraeun. Sabab dituna dina panyara muka cida tohaga turu wedal. Jeung deui salila aya di panjara, leungeun anu dikalikung teu dilaan. Atuh beuki sedih we Wirosada teh, asa dihina ka bina-bina. Aing teh kudu narima wae kitu kana ieu perlakuan ti batur. Nya kudu berontak, ngarambut hak, atawa kudu sabar bikeun kalebur. Teu bisa sabar kayakin mah macak. Sabab sabar oge aya wates wangana. Tapi aing jadi penasaran nah harek kumaha ketakna Kang Purwala mun geus kieu. Narek tega na hukuman ka aing atawa moal. Keun bae aing rek nurut saheulaanan mah. Nurutkeun kana sagala kahayangna. Tapi lain hartina rek pasrah kitu bae. Da aing oge boga harga diri. Aing hayang nyaho saha nu jahatna ieu teh. Saha anu mitnahna. Cik Wirosada bari jengali ka tukang. Hayang sidik kana leungeun anu diborogod dikatukankeun. Jigana mah wardi pohon, eta tali henteu dibuka atawa memang dihaja bisi Wirosada kabur. Pikeun megatkeun tali segede kieu, pikeun aing teu jadi susah. Malah menuju kudu ngadobrak panto panyaraan sakitu wadalna aing sanggup ngameakeun waktu sajam. Tapi keun bae panto jeung tali mah aing rek cicing saheulaanan di dieu. Tapi ieu nu ngalian leungeun kudu dilaan heula. Bareng jeung ngomong kitu, Wirosada atuh ngocorkeun tenaga batin kana dua leungeunna. Bari metakeun aji acining bumi nu bisa nyerot kekuatan jagat pikeun ngancurkeun tali atawa naon we nu sakira jadi halangan kana dirina. Harta keneh tenaga inti bumi ujieun ku Wirosada pikeun begatkeun eta tali. Trak. Bismillahirrahmanirrahim. Pargat purulu tali anu bubuk teh murag dina waktu anu singkat. Wirosada geus bebas dina tali. Alhamdulillah. Doa aing diijabah ku Allah. Anjeun ti guru masih keneh mati. Ieu nganu harti yen aing henteu aya dina jalan anu salah. Sabab kitu cek guru oge mun aing milampah kajahatan atawa kasalahan anu gede ilmu aing moal bisa teurak moal bisa digunakeun. Tapi ku ayeuna ajan acining bumi anu ngandung kekuatan rohaka masih keneh mati. Nuhun Gusti ya Allah. Mugi-mugi ku jalan kieu abdi sintiasa metakeun jeung mendakan anu jahatna. Cik Wirosada ngomongna kitu teh berjengusap beungit sababaraha balikan. Hatena beuki tentram. Kapercayaan kana dirina timbul deui sabab ngarasa yakin yen dirina teu boga dosa ari sabab memang tur masa hianat ka Den Purwa jeung teu aya niat jahat we kana lajaya jadi alo. Sabot keur kitu anak kurun teh ayeun watang katempo remeng-remeng ari gigeuna. Eta jalma
ngan kacaanan saeutik ku cumpur anu jeung tina siki kaliki bukilila buki deukeut akhirna tepi kahareupeun kamar tahanan ragi eta jalma eureun ngahuhuleng sakedeung gog cinogo deukeut sarigsig besi ari panon melong ka jero oreng si mana horeng Wardi anu datang teh. Kang Wardi sareng saha ka dieu aya naon wengi sumping ceuk Wirosada bari ngadeuketan kana sarigsig panonna melong ka Wardi anu molotot bakat nu kaget lantaran nempo Wirosada geus bebas tina tatali malahan mah talina katempo bubuk ngayang dina taneuh. Ai Wirosada geuning parantos bebas saha nu ngalaan tali kuring saranganna Kang sabab kuring teu boga dosa kuring teh hese megatkeun ieu tatali dupi akang aya naon pang ngadongkap ka dieu dupi akang aya naon pang sumping ka dieu Kang sanes-sanes si akan manalian deui pandangan ai tapi sebaliknya akan kakara inget tadi yen pandangan ai teh masih keneh di talian akan poho tadi teh sabab gugup ku ieu kajadian anu teu mata kaharti ku mikir teu mata kahonta ku akang hampura akang teh ngan sakadarna jalankeun tugas akang cek Wardi harita ngomongna haros-haros terus wakil juga nusieun ka pergo kun sejen. Kang Wardi kuring ge nyaho akang mah bersih hate teu kapangaruhan pun ku paruguh tak lantaran kitu akang teu perlu ngerasa salah Kang sabab akang mah sakadar pagawe anu kudu taat kadunungankeun bae ku kuring dihampura lahir teu makaning batin tapi Kang nuhun tapi tetapi kumaha kieu Kang kumaha kayaan di jero kadamangan naon bakal tumibah ka kuring nah harek dihukum atawa kumaha cik bejaan Kang ngarah kuring bisa sasadiaan pikeun yang hareupan hukuman anu berat menang pananya kitu ti Wirosada Wardi meuni ngahuleng manehna teu berat lamun kudu ngomongkeun putusan Den Purwa anu memang ku sarea oge teu kaharti sabab harita teh beja meunaan hukuman anu bakal ditibankeun ka Wirosada geus mimiti sumebar ka kuliah lembur Cibendi balarea geus nyaraho kabeh ngerasa sedih jeung ngarangsa. Oh itu Kang Wardi Kang nah kalah ngahuleng ulah asa-asa Kang sabab ieu teh penting keur kuring mah sangkan siap atawa sayagi pikeun yang harepanana ulah salampang Kang Wardi kuring mah ngayakeun tindakan naon sabab kuring sadar yen kuring mah ukur jalma pangulungan nu tadina oge geus rek paeh dibinasa ku musuh dibarengkeun jeung bapa kuring jenatna ngan kuring aya keneh milik meureun kajais ku kasadaran cekan Carawati nu daekeun ditikah ku Den Purwa jadi paeh jeung hirup kuring aya jadang palengeun ka Den Purwa tak kitu Kang. Wardi ngahuleng na lila pisan kelakah buki uleng ngahuleng teh breh gambaran-gambaran sewatara tahun katukan nyambongan deui buruh breh dina kongkolak panon jeung pikiran dina mangsa lalakon Wardi dina raga ngengitian ngajebel kalang sawung sing kolebat dina kongkolak panon narembongan kabeh ras inget atuh waktu aya pertarungan antara Den Purwa jeung Ki Jonapati memang mata kuringkak kudu tunduk sabab lamun teu aya anu sadar salah sahiji mah jigana bakal banjir getih anu leuwih rongkak tapi untung anak-anak Ki Jonapati pasrah ka naon-naon anu tumiba banjir getih teh jadi bisa dicegah tapi ayeuna jadi kieu bukti nyawa Wirosada sasatna aya dina tungtung tanduk jiga teu aya harga disarwakeun jeung anu meunang mulung ti jalian paeh jeung hirupna gumantung kana karep Den Purwa dumasar kana dasar pamikiran anu purek anu henteu tetep lamun keur asih nya matak bunga lamun keur benu nya matak sedih seperti ayeuna Kang
Kang, Iya Nunyi. kumaha itu nakalah ngahaulang Kang Wardi. Kumaha kaya anis kademangan. Naon putusan Kidian Purwa, nah kuring teh bisa keneh nutup penampoy isuk atau moal ayeuna. Nah aya keneh umur atau henteu. Kuring minta keterangan ti Akang kan. Minangka leungeun katuhu Den Purwa. Nu tangtu nyaho kana sagarupana. Cek Burosada nanya deh. Panu getip sekret kawardi anu keur carinakda. Watir nempok nasi Burosada nu matak nalangsa. Pok Wardi ngomong sorana ngaketer nah nu paru-paning perasaan. Kunaon Kang? Matenging sreuk. Si Jabari. Moga-moga Allah dan tayungan kai anu bersih. Semoga dosa jeung kasalahan dina urusan Lajaya. Ye, Akang rek wakca balaka minangka milu bela sungkawa kai anu keur prihatin kiwari. Den Purwa memang geus nyokot putusan-putusan anu matakna jeung hok kabina-bina. Kahiji Nalajaya rek ditikahkeun ka Nyi Rati hiji tangtungan ngojang anu can kanyahoan kokocoranana. Sabab kakara pangakuan sabelah. Maksud teh kakara pangakuan sabelah pihak. Can dipaluruh anu bener-bener. Nya sareng sena eta baris hukuman aji. Sareng sena hukuman aji rek diayakeun pesta nikahkeun Lajaya. Kakutu-kutusan aji. Cek Wardi ngomongna dumarida beri tumungkul. Sanggeus ngomong kitu Wardi teh ngeluk tungkul atuh harita Burosada penasaran. Pok deui harita Burosada. Kang Wardi, kaduana kumaha Kang? Kumaha nasib kuring Kang? Burosada taya perubahan dina beungeutna. Oge sorana tetepe juga tadi teu geumpeur teu keung ngadenge kitu teh. Kamus ngobrol-ngobrol biasa we. Ngadenge penanya di Burosada Pok Wardi harita. Anu kadua beta getir. Woi bakal aya acara luar biasa. Anu can kunci kejadian tis babehna ieu. Dan ieu Den Purwa jiga nu kasurupan. Putusanna teu bisa diganggu gugat. Teu aya nasehat anu bisa asup. Yakin bahwa karep sorangan dumasar kana pamikiran anu atah sama sakali balire kana pamadegan batur ieu. Kan bae Kang ah. Teh kudu dipedar kabeh Kang eta mah urusan batur. Kuring mah hayang nyohoso teh kana eusina we nya kumaha putusan anu kadua dieu teh Kang. Ieu Abdi Kang. Akang mah. Arek dihukum kumaha tah? Itu ge mun Kang Wardi uninga da pasti bakal uninga desa gedengeun Den Purwa meureun pada melan teh. ai Burosada. Sing sabar jeung tawakal. Kampura Akang. Kunaon Kang Wardi teh make ceurik? So Kang Wardi,
tong asa-asa hukuman naon anu bakal tumibah ku abdi bade di sangharepan. Nu masalah tah eta Kang Wardi kunaon make jeung nangis. Sok we ucapkeun naon rupa kaputusan ti Den Purwa. Cik bade dikumahakeun hukuman anu ditibankeun ka diri abdi teh Kang. Ibu sada ampura akan ya hapunten Kang tumangkaning lahir jeung batin. Sok naon tuh Kang? Poe Ahad. Poe Ahad naon Kang? Para biasa cagulang tudur lakeun nuing enjingnya. Tidak bangsa tu racara sarua kurang bandungan deui katajenganna. Hatur nuhun kumarupi perhatosanana ujing kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.